Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pangosan, terkhusus jamaah pangosan Baitussalam. Dina wengi ayeuna pangaosan sasihan minggon katilu dina sasi Rajab. Mangga kanggo al ustad anu bade ngalebetan kana pangaosan dina satmoina kersana Kyai Haji Isya Ansori ti Kujang wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jiwa keiman jemaah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dina pembinaan 17 dina sasi Rajab bumi ke-17 dina bulan Januari. Alhamdulillah kurang sedaya dengan Allah masih dikersahkeun akan bae masjid kanggo melaksanakeun kewajiban Allah Subhanahu wa taala bungkusna silaturahmi oleh Rabbul mudah-mudahan niat anak sedaya orang sedaya bisanya beringin orang sedaya dan bisa masuk di kemana Allah Subhanahu wa taala. Sholawat wa salam kepada Allah salawasna adalah dibaca doa-doa kepada alam salam alam salamina untuk serta itu Dayasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tergantung kepada kita kepada sahabatnya dapat tabiin berikut tabiin serta kerendahan kurang sedaya dari Bapak Allah Tuhan Tuhan saya syukur dari Dia. Hadirin diwakilkan Allah. Mudah-mudahan Allah bersyukur orang sadaya untuk sembilan dikawin luhur biaya sekedar disambung sama dasar. Mudah-mudahan ibu bapak saudara di masjid nasihat baik maka Allah Subhanahu wa taala bios di masjid muda itu. Hadirin rahimahullah ibados yang mengawas Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat ikhwatu iman, para bapak kali ibu sadaya jamaah pangaosan anu kusim kuring dipihormat. Puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah. Alhamdulillah dugi kadanget ayeuna urang sadaya masih dipaparin kakiatan kanikmatan sehat oge jatah yuswa ku Allah. Daramang ibu. Alhamdulillah. Utamina orang sadaya tiasa ngamanfaatkeun waktos kangge taqarrub ka mantena ngalangkungan tholabul ilmi. Mudah-mudahan kempalna ngariungna orang sadaya dina ieu saat di tempat tiasa janten wasilah Allah Subhanahu wa taala sapapaosna maparin limpahan nikmat rahmat oge barokah kangge urang sadaya. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat Al-Quran anu tadi diaoskeun dina muqaddimah kaunggel dina surat Ali Imran ayat ka 102. Ayatna cekap populer ya Pak. Kantenan bapak-bapak mah eta teh paling tidak biasana samingon sakali sok rajen ka kuping dibacakeun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasana sok kuping teh iraha Pak. Nah, jumaahan. Seolah ayat itu menjadi moto khutbahnya Pak. Jadi rata-rata khatib ketika menyampaikan wasiat takwa sok rajin ngutip ayat anu tadi. Nah, bahkan ada sebagian macakeun ayat eta ketika khutbah ke khatib teh kaasupna rukun. Lamun kaasup rukun khutbah Pak wajib dibacanya. Lamun teu dibaca berarti henteu sah lamun disebut rukun. Nah, padahal upami dina khutbah Jumat Pak, sebagian besar ulama ahli fikih menyatakan menyampaikan wasiat takwa teh kalebet rukun khutbah, tapi sanes hartosna kudu macakeun ayat anu tadi wae. Jadi ayat 102 dina surat Ali Imran itu satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran anu eusina marentahkeun takwa. Ari dina khutbah eusina takwa mah pastinya Pak. Dari khutbah nu sok disampaikan ku khatib teu benten sareng tabligh ku mubalik, ceramah ku ajengan kiai nya Pak. Dakwah ku dai eusina naon takwa. Panari dakwah teh amar ma'ruf nahi munkar, miwarang sae nyarek goreng gitu. Pan takwa teh eta Pak. Para ulama ngadefinisikeun takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahiyah. Ngalakonan sagala piwarangan Allah nebihan sagala panyarekna. Ta pesan-pesan eta teh disampaikan dina waktu dakwah. Naon dakwah teh amar ma'ruf nahi munkar, nitah bener nyarek salah. Jadi eusi khutbah, eusi tabligh nya eusi ceramah, eusi pangaosan moal jauh tina takwa. Naon amar ma'ruf nahi munkar. Matak upami bapak ditaros ku ibu nya Pak, euy pangaosan, Pak tadi ustad keur ngaos terangkeun naon? Ah biasa we cenah nitah bener nyarek salah. Pan umumna kitu Pak. Nah, jadi lamun aya nu nyebatkeun menyampaikan wasiat takwa kalebet rukun khutbah bisa jadi, tapi tidak harus membacakan ayat 102 surat Ali Imran wae nah gitu. Para wargi sadaya,
Nah surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tadi diuningakeun ieu teh hiji di antara sababaraha ayat Al-Qur'an anu eusina marentahkeun ka urang pikeun takwa ka Allah. Disebat hiji di antarana margi seueur nya Pak. Bu, ayat-ayat dina Al-Qur'an anu eusina parentah takwa itu senantiasa Allah ulang. Mun dina surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Terus surat Yunus misalnya ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Punten, surat At-Taubah. Nah, tara saya oge surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalebet oge misalnya surat Al-Ahzab 70 nya Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Tanalika dina Al-Qur'an Allah sering menyampaikan perintah paku bahasa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqu rabbakum ittaquni. Upami orang ngaos tarjamah Al-Qur'an Bapak Ibu, kecap ittaqu dina ayat-ayat anu tadi itu rata-rata sok dihartosan takwa karena bahasa orang Bu. Misal tadi surat Ali Imran ya Bu ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, jalmi-jalmi anu ariman geura takwa aranjeun ka Allah haqqa tuqatih kalayan sabener-benerna takwa. Padahal Bapak Ibu, upami kecap ittaqu Pak ditarjamahkeun ku bahasa takwa, secara bahasa mah eta teh teu acan menterjemah. Naon margi kecap ittaqu sareng takwa teh sami-sami bahasa Arab Pak. Bu, takwa teh bahasa Arab, bahasa Sunda? Bahasa Arab. Asa bahasa Sunda teh nya Pak atawa asa jadi bahasa Indonesia teh lantaran geus sering teuing ku urang diangge dina bahasa sapopoe jadi asa bahasa urang gitu teh. Padahal aslina mah takwa teh bahasa Arab. Jadi lamun aya istilah menterjemah kecap ittaqullah ku bahasa takwa aranjeun ka Allah, kecap ittaqu di hartosan takwa eta teh can menterjemah. Da ari narjamahkeun mah nya Bu kedah ngalih bahasana teh tina bahasa asal kana bahasa kedua, ketiga atau bahasa yang lain. Eta namina menterjemah. Misalna lamun takwa nya ittaqu teh itu bahasa Arab, cik bahasa Sundana naon ittaqu teh. Lamun bahasa Indonesia naon ittaqu teh. Lamun ditarjamahkeun kana bahasa Inggris sabu ittaqu cek urang Inggris naon hartina ittaqu teh. Lamun ditarjamahkeun kana bahasa Jepang ittaqu naon hartina ittaqu teh dina bahasa Jepang. Nah, ketika pindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan padanan kata yang sama atau minimal hampir sama, itu baru menterjemah. Sehingga kecap tatakun ya Pak itu sampai sok dihartosan takwa itu teh. Ayat ngeunaan saum Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nalika jalmi-jalmi anu ariman ku Allah diwajibkan pikeun ngalaksanakeun ibadah saum saperti wajibna eta saum ka jalmi-jalmi sateu acana, kange naon cenah urang di piwarang saum teh Bu, la'allakum tattaqun supaya aranjeun. Nah, tattaqun sok dihartosan takwa. Padahal tattaqun sareng takwa sarua bahasa Arab. Al-muttaqin nya Pak. Sok dihartosan naon? Orang-orang yang bertakwa Pak. Dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Ieu kitab Al-Qur'an teh eusina teu ragu deui. Mangrupikeun hudan pituduh kangge saha lil muttaqin, kangge jalmi-jalmi anu takwa. Padahal muttaqin jeung takwa teh pasarua bahasa Arab.
Jadi upami tatakun mah pagaweanana nya Pak, upami itaku mah kalimat parentahna ti Allah, mutakin mah jalmina anu takwa. Nah jadi sekali deui lamun kecap itaku sok rajin dihartosan dina bahasa urang, ditarjamahkeun janten kecap takwa secara bahasa asalna mah teu acan menterjemah gitu. Naon margina? Margi sami-sami bahasa. Nah nembe kecap itaku nya lamun bade ditarjamahkeun kana bahasa urang, maka kecap itaku nu sok dihartosan takwa. Takwa teh naon hartosna secara bahasa Bapak Ibu? Takwa hiji hartosna sieun. Anu kadua takwa oge tiasa hartosna ati-ati, atawa nu katilu takwa tiasa oge dihartosan jaga diri. Dina ayat anu sanes surat At-Tahrim ayat kagenep, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya jalmi-jalmi anu ariman, jaga diri aranjeun jeung kulawarga aranjeun tina ancaman siksa neraka. Kecap ku teh Pak gitu. Masih satu akar kata sareng kecap takwa. Sareng kecap itaku gitu. Mung beda wazannya Pak itu. Munku ma waqoyaki wikoyatan gitu. Lamun itaku ma itakoyataki ittiqoan gitu. Jadi masih satu akar kata. Nah jantan sakali deui kecap ittaqullah dina sababaraha ayat Al-Qur'an lamun bade ditarjamahkeun kana bahasa urang, maka kecap ittaqu nembe tiasa ditarjamahkeun lamun ittaqu teh dihartosan hiji hartosna sieun, anu kadua naon ku tadi teh ati-ati, nu katilu jaga diri. Jadi ittaqullah kudu sieun aranjeun ku Allah. Ittaqullah jaga diri anjeun tina ancaman siksa Allah. Ittaqullah ati-ati aranjeun ngalalakon hirup ulah nepi ka ngalanggar syariat Allah. Eta hartos takwa. Para wargi sadaya Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah. Taupami kecap ittaqullah dina sababaraha ayat Al-Qur'an termasuk tadi surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah dihartosan sieun aranjeun ku Allah. Ibu, berarti orang teh dipiwarang ku Allah pikeun sieun ka anjeunna nya Bu. Pak, upami orang dipiwarang sieun ka Allah, ari Allah teh pikasieunun Pak. Ibu, Allah teh pikasieunun teh. Para wargi sadaya Bu, asli nama Allah teh teu pikasieunun nya Pak. Kunaon Allah teh teu pikasieunun asli nama? Margi Allah teh ngagaduhan sifat kacidak pisan mikanya mikadeudeuk. Bahkan Pak, anu dipikanya dipikadeudeuk ku Allah teh sanes mung jalmi-jalmi anu sarole, sanes mung jalmi-jalmi anu ariman, sanes mung jalmi-jalmi anu taat ka mantena unggul. Jalma kafir ahli maksiat oge Pak dipikanya dipikadeudeuk ku Allah. Aslina nya Pak. Naon margina? Margi Allah teh ngagaduhan sifat Rahman sareng Rahim. Pan diantawi sifat-sifat Allah nya Bu dina Al-Qur'an anu sering kurang kaos anu kalebet Asmaul Husna teh naon? Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Paling tidak upami ngalangkungan kalimat basmalahnya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Dina Al-Qur'an lu kecap Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah nu tadi teh terulang minimal 114 kali ngalangkungan kalimat bismillah. Naon margina? Dina setiap awal surat pasti dikawitan ku kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an teh sadana sabaraha surat? 114 surat. Sadayana Pak, di awal surat timimiti Al-Fatihah dugi ka surat An-Nas itu dikawitan ku kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat
At-Taubah, surat Al-Baro'ah, surat ke-8. Namun sok sanaos dina surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah nya teu dikawitan ku kecap bismillahirrahmanirrahim banyak. Tetep kalimat bismillahirrahmanirrahim dina Al-Qur'an sadayana aya 114. Pan kadana upami teu aya hiji janten sabaraha, Bu? 113, tapi tetap upami urang ngaos Quran Pak kecap bismillahirrahmanirrahim dina Al-Qur'an aya 114. Hiji deui di mana, Bu? Hiji deui dina surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 30. Janten dina surat An-Naml mah kalimat bismillahirrahmanirrahim teh dua. Hiji pangpayuna di awal surat anu kaduana dina ayat ka-30 hubungan sareng kisah Nabi Sulaiman alaihi salam nalika kapungkur anjeunna ngintun serat ka Ratu Bilqis Pak penguasa di negeri Saba tadina seratna teh dikawitan ku kalimat bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi lamun dina setiap kalimat bismillah itu disebatkeun nami Allah Ar-Rahman sareng Ar-Rahim, maka paling tidak aya 114 kali dina Al-Qur'an ngalangkungan kalimat bismillah disebat sifat Allah Rahman Rahim. Teu acan ngalangkungan ayat-ayat nu sanes. Teh eta sifat Allah teh nya, Bu. Naon hartosna Ar-Rahman Ar-Rahim teh? Mun dina bahasa orang kecap Ar-Rahmanur Rahim itu sok dihartosan nu maha welas tur maha asih, yang maha pengasih dan maha penyayang. Pan kitu tarjamah bismillah teh nya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Lamun bahasa Sunda kalayan nyebat asmana Allah Ar-Rahman nu maha welas, Ar-Rahim nu maha asih. Pak, ari nu maha pengasih, yang maha pengasih dan maha penyayang. Mun tarjamah bahasa Indonesia nya, Pak. Ari pengasih teh naon, Bu? Pengasih teh asalna tina kecap kasihnya, Pak. Kasih teh tiasa hartosna masihan. Mere saya kasih Anda uang 300 triliun. Eta mah hartosna mere duitnya, Bu. Kasih. Aya oge kasih teh tina nya hartosna karunya. Saya mengasihinya. Hartosna naon? Urang teh mikarunya ka manehna. Nah jadi hartosna pengasih teh naon itu teh? Tiasa hartosna nusok rajin barang pasihannya, Pak. Nusok rajin barang bere tiasa oge anu kacida pisan mikanyaahna. Talamun pengasih di hartosan anu mikanya ari penyayang naon, Bu? Sayang, ari sayang teh naon? Nya. Jadi lamun kitu pengasih sareng penyayang sami teh. Bahasa Sundanya, Pak. Tadi Ar-Rahman di hartosan nu maha welas, Ar-Rahim nu maha asih. Ari welas naon, Bu? Welas naon? Urang Sunda, Bapak urang Sunda? Ibu urang Sunda? Ari welas naon, Bu? Asli simkuring naros ya, bingung dah. Ngabedakeun welas jeung asih teh, Pak. Karunya ari asih. Nah, Bapak Ibu. Nah, lamun kecap Ar-Rahman Ar-Rahim sok dihartosan yang maha pengasih maha penyayang. Bahasa Sunda nu maha welas tur maha asih. Lamun kitu Pak, Ar-Rahman sareng Ar-Rahim sami benten. Nah, jantan Bapak Ibunya, Pak Bu,
upami urang hoyong ngartos kana eusining Al-Qur'an sakadar ngandelkeun tarjamah eta teh teu acan cekapnya Pak. Teu acan cekap. Memang keur urang Pak, keur bangsa urang Indonesia, urang Sundanya. Salah sahiji cara urang pikeun ngarti kana Quran teh diantawisna kedah tiasa menterjemah heula. Maca tarjamahna. Kunaon kudu maca tarjamahna da rata-rata teu ngarti kana bahasa Quran teh nya Pak. Nah sababna pan ari Quran mah bahasa Arab teh lain bahasa urang sapopoe, asing ke urang mah bahasa Arab teh ari lain anu ahli jeung nu menguasai bahasa Arab banyak Pak. Awam umumna masyarakat Indonesia, umumna urang Sunda teu ngartieun kana bahasa Arab teh. Tamata lamun hayang ngarti kana Al-Qur'an, langkah pertama bisa jadi kudu ditarjamahkeun heula eta teh. Datang urang atuh bapak ibunya, Bu, tong urang Sunda nya. Urang lengkong anu bahasa sapopena bahasa Sunda, teu ngarti kana bahasa Quran nu aslina bahasa Arab, Pak. Pak, urang Arab wae loba anu teu ngartieun kana Quran teh. Percanten teh Bu? Bahkan lain teu ngarti unggul Pak. Aya urang Arab teu bisaeun maca Quran. Ibu percanten teh urang Arab teu bisa maca Quran. Kalau canapan urang Arab teh sapopena make bahasa Arab, pun ngobrol ku bahasa Arab, Al-Qur'an oge bahasa Arab, tapi kunaon teu bisaeun maca Quran. Da ari maca mah Bu siga nulis kudu diajar. Ari ngobrol mah nyapa kumaha kebiasaan. Sanajan teu diajar formal sakola Pak, ngobrol mah nyapa nya asal biasa gitu bisa ngobrol. Ibu ayat teh di urang jalmi anu tiasa ngobrol ya, mun ngobrol jeung urang banyak ditaros ke urang nyambung ngajawabna, manehna nanya ka urang dijawab ku urang ngartieun, tapi titah maca jeung titah nulis teu bisa. Aya nu kitu Pak? Nu kitu naon namina? Buta huruf ya Pak. Ngobrol mah bisa Pak eta teh, tapi titah nuliskeun obrolan teu bisaeun, da teu ngartieun huruf gitu. Teh ngarti ngaranna buta huruf. Tah ieu nandakeun ngobrol jeung maca jeung nulis beda prosesna. Siga di Arabnya Bu, baru dah keletik umur 3 tahun 4 tahun lancar ngomong bahasa Arab. Tapi nu can sakola mah Pak titah nulis ya bahasa Arab teu bisaeun Pak. Naon artina? Ari maca jeung nulis mah kudu diajar. Sami Pak urang Arab oge nya. Sapopena ngobrol bahasa Arab aya nu teu bisaeun maca Quran. Dari maca mah kudu diajar. Sim kuring gitu teh margi kantos ayat TKI nya Pak tatangi itu. Damal di Arab lami ngadongeng, sugan teh urang Arab teh barisaeun maca Quran, bedul teh cenah. Teu bisaeun maca Quran aya Pak. Aya nu teu bisaeun maca Quran ari teu diajar mah gitu nya Pak. Nah, jadi tong urang Indonesia nya Pak teu ngarti kana Quran teh, urang Arab ge tong urang ngarti macana oge anu teu bisaeun ari teu diajar mah. Nah, jadi langkah pertama kangge urang Bapak Ibu hoyong ngartos kana Quran teh bisa jadi satu tarjamahkeun heula. Da Quran teh asalna mah bahasa Arab, bahasa asing keur urang loba teu ngarti Pak. Tamatak lamun hoyong ngartos langkah pertama salah satu upaya tarjamah, pindahkeun bahasana. Cik lamun kana bahasa orang jadi kumaha eusi kandungan Al-Qur'an teh. Tapi para wargi sadaya Bapak Ibu, nalika urang Pak ngaos tarjamah Quran eta teh dipastikeun henteu langsung otomatis ngartinya Pak. Anger we sanajan Quran geus ditarjamahkeun kurang diaos tarjamahna aya nu teu ngarti. Ibu Bu kantos orang ngaos tarjamah Quran hatam cacan Pak kantos Pak. Pan hari hatam maca Quran mah insyaallah percanten lahnya minimal 1 tahun sekali mun Ramadan tuh tamat tuh.
Eta hatam maca Quran taya mah tarjamahna nya Pak ti mimiti surat Al-Fatihah dugi ka surat An-Nas 30 juz 114 surat kantos pa urang hatam maca tarjamahna gitu ya. Tapi ari saware-saware mau soknya sok talamun teu kantos hatamnya Pak minimal tah ayat-ayat Al-Qur'an anu geus ditarjamahkeun sawerana ku urang dibaca ngartos Pak urang ngaos tarjamahna. Tiasa jantannya Pak aya sakali maca langsung ngartos aya oge nu dibaca geus ditarjamahkeun can ngarti keneh. Jeung dipastikeun kitu Pak. Sanaos urang misalnya hatam maca tarjamah Al-Quran bisa jadi ayat sapalih ayat-ayat Al-Quran anu geus ditarjamahkeun urang maca tarjamahna ngarti tapi dipastikan lobah keneh nu teu ngarti. Leres Bu. Tanalika urang teu acan ngartos ngalangkungan tarjamah maka dibutuhkan penjelasan lebih lanjut ngalangkungan naon? Tafsir. Margina para ulama tiba heula bahkan sampai hari ini Pak ada yang terus berusaha membuat tafsir-tafsir Al-Qur'an, nyusun kitab-kitab tafsir. Kangge naon kitab tafsir disusun teh Pak? Maksudna mah kangge ngagampilkeun urang umat Islam supados langkung cepat memahami Al-Qur'an. Nah, sebagai contoh Pak, orang hoyong ngarti kana Quran ngandelkeun tarjamah teh cekap teh tadi siga narika orang hayang ngarti naon hartosna Ar-Rahman sareng Ar-Rahim ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Simkuring naros ari pengasih teh naon Bu? Penyayang teh naon? Sarua teu. Mun bahasa Sunda nu Maha Welas tur Maha Asih. Ari welas teh naon Ibu? Ari asih teh naon? Welas sareng asih sami benten. Bentena naon Bu? Lamun benten welas naon? Cek simkuring masa sarua eta teh Pak. Welas asih teh. Welas asihnya ah dedeh nah itu. Kasih sayang sarua bae eta. Nah jadi Bapak Ibu kecap Ar-Rahman sareng Ar-Rahim yang banyak diulang di Al-Quran dan itu merupakan dua sifat Allah aya sami'na aya bentenna. Kecap Ar-Rahman Ar-Rahim samina naon? Kecap Ar-Rahman sareng Ar-Rahim teh sami-sami asalna tina kecap rahmat. Rahman Rahim nusuk dihartosan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang nu Maha Welas tur Maha Asih asalna tina kecap rahmat ya Bu. Naon rahmat hartosna? Tadi kasih sayang welas asih rahmat. Tapi nalika kecap rahmat diungkap jantan sifat Allah Ar-Rahman sareng Ar-Rahim maka kasih sayang Allah kanyah kadedeh Allah welas asihna Allah ngalangkungan sifat Rahman sareng sifat Rahim Pak benten eta teh benten kualitasna benten kuantitasna nya Pak ta eta welas asihna Allah ngalangkungan sifat Rahman sareng Rahim. Jadi sanaos sami-sami asal tina kecap rahmat tapi nalika jadi Rahman sareng Rahim Rahman jeung Rahim teh teu sami Pak. Dalamun sami mah moal di Rahman di Rahim nya Bu Rahman we lamun sami mah. Siga di urang aya jalmi namina Bapak Rahman aya? Aya Bapak Rahim? Sami teh jalmina. Beda tuh jelema ge nya. Dalamun sarua mah geus we mang Rahman gitu. Nah jadi disebut Rahman Rahim teh Pak asalna sami tina kecap rahmat hartosna welas asihnya ah dedeh kasih sayang Allah tapi Rahman jeung Rahim ngajadikeun beda kuantitas naon benten apa upami Allah menyandang sifat Ar-Rahman hartosna Allah nu ngagaduhan sifat welas asih nya dede kasih sayang tahkanya kadedeh Allah ku Allah Pak dipaparinkeun ka sadaya makhlukna sanes ka manusia unggul siga urang nya Bu sadaya makhluk Allah dipaparinan kanya kadedeh Allah
bangsa jin sasatoan tatanggalan dibere kanya Allah iraha dipaparin kenana ayeuna di alam dunia sabara loba eta teh hiji tina 100 rahmat nu aya apa hartosna 1%. Eta hartosna Allah Ar-Rahman. Tau pami Allah disebat Ar-Rahim, sami Allah ngagaduhan sifatnya dedeh welas asih, memiliki kasih sayang, dan kasih sayangnya itu diberikan Allah kepada makhluknya, tapi teu sadayana apa eta mah nya. Dipaparin kenana kasaha ka hamba-hamba pilihan Allah. Dipasikeunana iraha sanes ayeuna, tapi engke di akhirat eta mah sabaraseur mun tadi mah hiji tina 100 alias 1% tanu ieu mah 88/100 alias 88%. Eta tafsir Pak. Tafsiran seperti itu teh diantawisna dumasar kana kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis riwayat Imam Bukhari Muslim katampi ti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah anjeunna nguningakeun inna lillahi mi'ata rahmatin unsila minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Allah teh ngagaduhan 100 rahmat Pak. Allah teh kagungan 100 rahmatnya Bu. Tahiji rahmat ku anjeunna dilungsurkeun ayeuna di alam dunia dibagi-bagi di kalangan makhluk-makhlukna ka bangsa manusia, ka bangsa jin, ka sasatoan, ka tatangkalan. Wa biha yata'atafuna wa biha yatarohamun. Taku rahmat nu hiji eta teh Pak, masing-masing makhluk tadi bisa saling berbagi kasih, berbagi sayang. Wa ya'tiful wahsyu ala waladiha birahmatillah siga satonu galaknya ka anakna eta oge kaasup bagian tina rahmat kanya ka dedeh Allah. Ibu sato galak teh siga naon? Maung nya Pak. Singa. Ibu lamun maung penak jeung urang kira-kira ibu dikumahakeun? Rata-ratanya dari maung mah termasuk jenis makhluk karnivoranya Pak, pemakan daging. Pokoknya sarupaning nuda dagingan itu bakal dimangsa kaasup jalmi gitu. Jadi mangsana. Mata loba jelema anu sieun dihakan ku maungnya Bu. Gitu. Sieun. Tapi sanajan maung misalnya kaasup sato galak bisa ngahakan jelema, tapi ka anakna dihakan moal Pak. Moal tanalika indung maung kolot maungnya Bu nyaah kanu jadi anakna itu bagian tina kanya Allah dibagi. Ibu ayah hayam indung hayam tuh ngabringkeun anakna 10 sikis sagede peureub teh kurang dicanak anakna teh hiji indungna kumaha teh yo ngabintinya Pak tah nalika indungna nembongkeun ya ngabinti urang ieu teh buktinya ahna indung hayam kanu jadi anakna nalika indung hayam nyaah kanu jadi anakna saur Nabi ieu bagian tina rahmat Allah keur satu. Nah bahkan ke makhluk-makhluk nu tadi Pak bisa berbagi kasih silih mikanya mika asih mika dedeh teh lain sesama makhluk yang satu spesies unggulnya Pak satu jeung satu jelema jeung jelema nya. Tapi bisa jadi manusia dengan binatang bisa berbagi kasih. Aya sato nu dipikanya ku jelema Pak. Aya jalmi anu resep ngingu sato. Aya. Malah diingu bakat tingkunya ku dedeh ngingu sato siga ngingu jalminya Bu. Ngurus sato siga ngurus jelema di paraban dibere daging Pak dagingna pilihan eta teh. Gering dibawa ka dokternya. Aya nu ngingu sato gering dibawa ka dokter Bu. Aya. Tempatna dialus-alus apa malah sakapeung masuk di salon eta teh. Dibawa ka salon Pak anjing kucing tuh aya nya. Aya. Nah bahkan zaman kiwari mah Bapak Ibu jalmi ngingu sato teh lain anu lalindeg siga ucing unggulnya Bu. Sato galak di aringu ayeuna mah Pak. Tuh tinggalin na YouTube-nya itu. Aya tuh jalmi nu sok nginguan sato-sato garalak tuh. Ngingu mau ngingu macan sagarupa itu. Malah ayeuna mah lain sakadar diingu di kandangan nya Bu, bisa ditonton gitu teh. Nepi ka bisa liar babarengan sapopoe nya, sagulung sagalang jeung manehna.
diasupkeun ka imahna mau pasti gak uci. Di Arab Saudi sekarang tren Pak, orang-orang kaya itu boga inguan teh satu-satu siga kadar itu dibawa ka imahna mau macan itu sapopoe gaul siga ucing gitu ya. Mun keur hayang ulin ka pantai di bawah ka pantai ya Pak, di urang mah nu dirantean teh anjingnya Pak, itu paling di itu. Itu mah maung dibawa ulin. Tah ketika bisa berbagi kasih itu bagian tina rahmat Allah. Ternyata Allah Ar-Rahman tanya Pak, Allah nu maha welas nu maha asih kawasa pikeun maparin kanya kadedeuna teh kasadaya makhlukna tanpa pandang bulu, apakah manusia termasuk bangsa jin nu teu katingali bungkeulikan ku urang, termasuk sasatuan tatangkalan dibere eta teh iraha ayeuna sabaraha seueur hiji tina 100. Lamun Ar-Rahim Bapak Ibunya, upami Allah ngagaduhan sifat Ar-Rahim sami Allah mikanya mika asih mika dede ngan kanya kasih ka dede Allah ieu mah henteu diobral ka sadaya makhluk Pak, dipaparinkeunana ka makhluk-makhluk pilihan anjeunna, dipasikeunana iraha sanes ayeuna tapi engke di akhirat ya. Sabaraha seueur lain hiji atawa sapersen ya Pak, nu ieu mah 88%. Saur Nabi wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan wa yarhamullah ibadahu yaumal qiyamah. Nah 88 rahmat mah engke ku Allah dipapasikeunana di akhirat kasaha ka hamba-hamba nu dipikanya ku anjeunna, tepatna di mana? Di surga. Eta Allah ngagaduhan sifat Rahim teh nya Pak. Jadi upami Rahman makanya kadeudeung dipasikeun ayeuna seueurna 1% hiji tina 100 dibagi ka sakumna makhluk, ta upami Ar-Rahim Allah maparinkeun kanya kadeudeungna teh henteu ka sadaya makhluk, ieu mah ka makhluk-makhluk pilihan anjeunna, hamba-hambana anu iman, anu taat, nu saroleh, seueurna 88% dipasikeun kenana di mana? Di surga. Spesial. Tamargina Bapak Ibunya dina Al-Qur'an. Surga teh ku Allah disebatna rahmatillah. Surat Ali Imran 106 107. Yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Poe kiamat teh poe baroda senararai jeung harideungna beungeut. Ya Bu, Pak Allah ngagambarkeun dinten kiamat teh engke jelema aya anu rayana barodas, aya anu beungeutna harideung. Saha cenah anu rarayana bodas tu beungeutna hideung teh dijelaskeun ayat berikutnya. Ammal ladina swaddat wujuhuhum, anapun jelema-jelema anu harideung beungeutna Pak eta teh jalma anu kafir saenggeus iman nepi ka maotna teu taubat tina kakafiranna, bahkan maot dina kakafiran. Ta jelema anu kitu bakal ditaros ku Allah, akafartum ba'da imanikum, kunaon maneh atuh kalah kufur saenggeus iman. Jadi we kieu cenah. Saur Allah fadukul adzaba bima kuntum takfurun, mangga sok ayeuna mah raoskeun ieu siksa teh lantaran kakufuran aranjeun. Nah hartosna nya Pak jelema-jelema anu ke dina poe kiamat harideung beungeutna teh eta teh ahli neraka nya, nu bakal diasupkeun ka neraka. Samolihna wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Anapun jalmi-jalmi anu baroda sararayeuna fa fi rahmatillah, aranjeunna teh jalmi-jalmi anu bakal kenging rahmat Allah, anu bakal ditempatkeun dina rahmat Allah. Naon rahmat Allah teh? Surga. Janten jalmi-jalmi anu baroda sararayeuna saur Allah eta teh jalmi-jalmi anu bakal jadi ahli surga, ditempatkeun dina rahmat Allah surga, hum fiha khalidun, aranjeunna kekal abadi di eta surga. Nah janten saur Allah Bapak Ibunya nalika dina poe kiamat aya jalmi anu baroda sararayeuna anu harideung beungeutna eta teh gambaran ahli surga sareng ahli neraka. Mung kahade Pak punya kondisi siga kitu teh eta mah jang di akhiratnya Pak.
ulah di dunia bisi orang menakan nu hideung ieu pinarakaeun sanes atau anu bodas di surga henteu bu di dunia mah nya aya nu barodas nu karasep nu gareulis malah pinarakaeun bisa jadinya Pak nu hideung tidak menutup kemungkinan pi surgaeun eta teh. Ibu sahabat Bilal kenal tuh sareng Bilal henteu nya Pak kenalan di mana tapi uning nya terang nah dina sejarah Bu Bilal teh pangawakanana hideung lestreng tutung margi Bilal itu keturunan Habsyi itu mun di bahasa kemana Ethiopia itu satu negara di kawasan Afrika Pak. Orang-orang hitam, orang-orang berkulit hitam dari Afrika Pak, mau disebut kulitna hideung na teh paling siga hideung di urang. Pan di urang mah disebut hideung teh kurang bodas ya Bu di urang. Di urang mah jalmi si eta mah hideung teh lain hideung lestreng Pak kurang bodas. Ya, sawo matang paling banter sawo buruknya Bu itu. Lamun urang Afrika mah Pak hideung teh hideung malah siga kopea Pak. Sok Bapak Ibu nu kantos umroh kantos hajinya ningali jamaah sumbing ti negeri-negeri Afrika nu hareding tingali hideungna teh Pak hideung gitu. Tah Bilal kurang lebih seperti itu pangawakanana Pak. Tapi sanaos Bilal awakna hideungnya Pak, bisa jadi ku jelema dianggapina jelema hideung cenah. Tapi anjeunna satu dari beberapa sahabat anu ku Allah tos dijamin pasti bakal jadi ahli surga. Jadi tengah jamin apa nu harerang barodas garilis di surga cek saha. Nah jadi ponis harideung barodas surga neraka eta mah engke di akhirat. Nah jadi jadi Allah ngeningakeun dina surat Al-Baqarah tadi surga teh disebutna rahmatillah. Matak di urang upami aya nu maot geuning sok disebutnya Pak, dia sudah berpulang ke rahmatullah. Tos mulih ka rahmatullah. Naon hartosna Bu mulih ka rahmatullah teh? Bapak Ibu lamun anu maot sok disebat dia telah berpulang ke rahmatullah tos mulih ka rahmatullah eta teh sanes sakadar nguningakeun yen eta jalmi teh tos maot ya Bu. Bahasa tos mulih ka rahmatullah eta teh doa. Doa lain sakadar ngabejaan. Doa hartosna naon supados jalmi anu maot tadi teh kalebet jalmi anu maot bari dipaparinan rahmat ku Allah. Dipaparin rahmat ku Allah di mana? Di surga. Nah hartosna bahasa dia telah berpulang ke rahmatullah teh mudah-mudahan nu maot eta teh jadi ahli surga. Dan nu bakal menang rahmat Allah mapan ahli surganya Pak. Dan nu kana neraka mah moal meunang rahmat Allah. Padahal setiap jelema anu maot mah kabeh oge balik ka Allah nya Pak Bu. Leres Bu? Rek nu iman, rek nu kafir, rek nu soleh, rek nu teu solehnya, rek nu taat apa ahli maksiatnya Pak. Calon pi surgaeun, calon pi nerakaeun maot mah baralik ka Allah Pak kabeh oge. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngan engke nalika jalmi aruih ka Allah teh aya anu uih ka Allah bari dipaparinan rahmat, aya anu balik ka Allah teu meunang rahmat. Nu kenging rahmat dilebetkeun ka surga, nu teu meunang rahmat kana neraka. Tak itu bahasa telah berpulang ke rahmatullah teh nya Pak. Sanes sakadar nguningakeun geus maot tapi doa eta teh sami sareng kecap almarhumnya Pak. Ari almarhum teh naon? Pan urang almarhum teh geus maot nya. Dicaritakeun hiji jalminya, pan cenah si bapak eta mah tos almarhum. Naon almarhum teh Pak? Geus maot eta teh. Nah kecap almarhum teh sanes sakadar tos maot tapi doa Pak. Marhumun itu yang dirahmati. Jadi jalmi anu tos maot teh mudah-mudahan kenging rahmat. Tamatak tong lepat engke bapak ibunya urang ngalarapkeun bahasa almarhum teh nya Pak. Almarhum Allahu yarhamhu atau berpulang ke rahmatullah eta teh kade tong salah. Ari jalma kafir mah sanes almarhum Pak. Nya. Pinarakaeun mah sanes almarhum. Bisi salah. Bapak misalnya kantos ya, umroh plus Mesir misalnya, terus ziarah ka makam Firaun. Alhamdulillah cenah abdi waktos ka Mesir tiasa jarah ka almarhum Firaun. Nah, Firaun mah sanes almarhum Pak.
Tah gitunya. Jadi sakali deui Rahman sareng Rahim asal tina kecap rahmat. Naon rahmat teh kanyaah kasih kadedeh Allah. Ngan engke aya rahmat Allah nu dipaparinkeun ka sadaya makhluk tanpa kecuali. Dipasikeunana ayeuna di alam dunia seueurna 1% alias 1 tina 100. Tayata hartosna Allah teh Ar-Rahman. Tapi nalika Allah maparinkeun kanya kasih kadedehna Pak khusus ka hamba-hambana di surga di akhirat seueurna 88 rahmat tayata hartosna Ar-Rahim. Bu 88 seueurnya Pak. Anu hiji wae seueur eta teh. Pak, anu hiji dibagi-bagi ayeuna nya Pak, dibagi-bagi ka saha tadi teh? Ka manusia, ka bangsa jin, ka tatangkalan, ka saha dibere kabeh rata Pak anu teh dibere. Sanes ayeuna wungkul nya Pak nepi ka poe kiamat aya keneh rahmat Allah. Moal saepeun. Berarti anu hiji oge tos seueur nu hiji oge dibagi-bagi teu beak-beak Pak. Nah lamun anu hiji we tos seueur komo nu 80 salah. Nah, matak tadi simkuring nguningakeun Bapak Ibu, Allah teh kalintang pisan mikanyaah mikasih mikadedeh ka makhlukna. Talamun Allah nyaah dedeh ka sakumna makhluk, palain ka jalmi anu iman, jalmi anu soleh hungkul, jalma anu kafir Bu. Nyaaheun teh Allah ka jalma anu kafir. Nyaaheun. Kanu tara ka masjid Allah nyaaheun teh Pak. Nyaaheun nya. Kanu tara daek salat Allah nyaaheun teh Bu. Nyaaheun nya. Kanu teu wawujeng masjid Allah nyaaheun. Nyaaheun ka tukang mabok Allah nyaaheun Pak. Nyahan dalam muntah nyahan mah geus paraeh Pak itu teh. Matak bisa harirup kenehnya bisa dalahar ngarinum sarehat jarak jag awak nah eta teh meunang keneh ka nyaha Pak. Jalma kafir harirup Pak. Harirupnya nu tara kamar sih sarehat jarak jag. Sarehat jarak jag. Onggo cenah eta jelema teh tukang maksiat tapi harirup wae nya. Duitna loba, usahana maju, meunang ka nyaha bae teh. Menangkannya. Jadi Allah nyaah dedeh teh sanes kanu iman, kanu takwa, kanu soleh, kanu getol ibadah unggul. Nu kafir nu maksiat jadi pikanya aku dipikan. Tamatak lamun Allah ngagaduhan sifatnya ah dedeh siga kitu Bu, Allah kira-kira pikasieun pikaresepkeun. Sok lamun aya kolotnya kanu jadi budakna bager berehan diusapannya dipikadeudeung mun barang penta tong menta teu menta ge dibere eta teh cik kira-kira budak resep teu ka kolot model kitu resep kasih bapak eta mah euy dimere duit wae resep tapi lamun budaknya kakarek tong minta duitnya kakarek-karek geus dicarekan ku kolot teh kira-kira kolot siga kitu nya pikaresepkeun pikasieun Pak Allah teh ka jalma kafir wae nyaah dedeh matak simburing tadi lamun parentah takwa Pak ittaqullah sieun aranjeun ku Allah ari Allah teh pikasieun Pak pikaresepkeun Bu asli nama Allah teh pikaresepkeun. Naon margina Allah ngagaduhan sifatnya dedeh. Sanes ka jalmi nu iman jalmi anu soleh nu kufur nu maksiat dipikadedeh ku Allah. Ngan engke Pak aya jelema-jelema anu geus dipikanyah dipikadedeh teh teu beunang dipikanyah dipikadedeh. Aya anu ku Allah diuningakeun dina surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 48-50. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Sok bejakeun ka hamba-hamba kaula sanyana ari kaula teh ghafurur rahim pangeran anu maha pangampura anu maha asih. Wa anna adabi jeung sanyana siksa kaula huwal adabul alim siksa anu kacida peurihna. Naon maksana Bapak Ibu Allah nguningakeun bejakeun kaula teh pangeran nu maha pangampura nu maha asih tapi siksa kaula ge siksa anu kacida peurihna Pak Bu andaikan ada manusia andaikan ada hamba-hamba Allah yang berbuat dosa kepada Allah maksiat ka Allah tara daek taat ka Allah bahkan jadi jelema kufur jadi jalma musyrik sekalipun Pak
lamun eta jelema tobat minta pangampura Allah keur dosa-dosana, sakumaha lobana eta dosa, sakumaha gedena eta dosa nepi ka dosa kafir jeung musyrik, dihampura ku Allah teh Pak. Dihampura minta pangampura. Naon sababna? Ani anal ghafurur rahim, sabab kaula teh ghafur nu kacida pisan maha pangampurana, rahim nu kacida pisan asih dedeuna. Jadi sakumaha jelema maksiatna ka Allah, loba dosana ka Allah, bahkan berbuat dosa sampai kufur Pak, sampai syirik jadi jelema anu musyrik. Musyrik teh naon Bu? Musyrik teh bapak ibunya lamun jalmi mah eta teh selingkuh Pak. Selingkuh Bu. Menduakan Tuhan kan gitu nya. Siga ibu disalingkuhan ku salaki Bu. Pan si bapak teh kuduna mah mencintai aku hanya satu-satunya wanita yang aku cintai. Nah, tapi aya lalaki anu salianti resep nyaah ka ibu sebagai istrinya, aya nu sok nyaah jeung resep ka istri nu sanes aya nu kitu. Aya, eta teh salingkuh ngaranna nya Pak. Salingkuh. Talamun jalmi anu bertauhid, dia percaya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi, wajib disembah, wajib ditaati. Der aya jelema anu nganggap aya pangeran salianti Allah. Tah eta teh salingkuh akidah pangaranna eta teh. Musyrik disebutna Pak. Talamun jalmi geus salingkuh padina urusan akidah alias jalma musyrik. Lamun tobat ka Allah Pak, nyuhunkeun pangampura ka Allah keur dosa syirikna lantaran geus membagi cintanya kepada selain Allah. Ku Allah dihampura moal Pak. Dihampura nya Bu. Nah sababna ghafur, Allah teh maha pangampura. Ibu disalingkuhan kuno janten caroge. Terus si bapak teh hanya kalen, balik dewe ka ibunya, ditinggalkan tuh ka bogohna, dihampura moal ku ibu. Moal. Aya nu ngahampura oge kieu bapak ibu hasan teh nya, keun lah Kang cenah, kasepatan akang dihapunten ku abdi, tapi da nyeri hati abdi mah moal hilap. Moal poho nyeri we hate mah ieu teh Bapak Ibu, lamun aya istri ngahampura kana kasalahan salakina tapi pernah dinya nyeri nya. Nyeri hatena teu bisa poho Pak, eta teh teu tulus ngahampurana. Da lamun bener-bener ngahampura mah Pak geus moal poho kasalahan salaki teh sapertos Allah gitu. Ghafur teh eta. Allah maha pangampura teh seolah hamba-hamba yang berbuat dosa itu seolah tidak pernah berbuat dosa Pak, geus melapur. Nah kadang meureun bedana urang jeung Allah teh kitu nya Pak. Jadi urang mah sanajan bisa ngahampura jelema tapi sok anger inget we kasalahanana teh nya. Lamun inget teh jadi kasuat-suat eta teh. Tah lamun kitu teh berarti can tulus ngahampura teh. Dalamun anu ikhlas mah geus poho pasti teh inget deui eta dosa-dosa. Tah Allah teh kitu Pak bunya. Ka manusia teh ngahampura dosa teh saolah hambanya tidak pernah berbuat dosa. Ghafur Rahim. Tapi surah Allah, lamun aya jelema Pak geus dipikanya, dipikadede, dibere rahmat Allah, dibere nikmat Allah, hirupna senang di alam dunia, sampai dia berbuat maksiat ku Allah dibere tempo keun we cenah hiji waktu buat teuing eta jelema terek tobat tina dosa-dosana. Nu maksiat jadi taat, nu tara ka masjid daek ka masjidnya, kebulukana ngaji jadi ahli pengajian, bahkan anu kafir jadi imannya. Ku Allah diberi kesempatan, tapi nalika aya jelema panepi ka maut dina kakafiran, tah ieu anu diperingatkeun ku Allah wa anna adabi huwal adabul alim, awas siksa kaula kacida peurihna. Tah jadi urang sieun ku Allah teh taku siksana nya Pak. Lain ku kanyah ku kadedeuna, da kanyah kadedeuna mah pasti urang pada hoyong Pak nya. Upami urang eta kolos sieun aranjeun ku Allah, jaga diri aranjeun tina ancaman siksa Allah. Ta eta Pak anu urang sieun teh ku ancaman siksa.
dalam muntos nyarioskeun siksa Allah tadi wa anna adabi huwal adabul alim, siksa kaula siksa anu kacida perihna Pak moal aya jelema anu kuat yang hareupan siksa neraka. Bu Pak mangga aos ayat-ayat Al-Qur'an anu nyaritakeun neraka jelema asup ka neraka Pak pasti moal aya anu salametnya Pak. Teu mimiti fisikna moal kuatan yang hareupan neraka terus lamun jelema hayang leupas hayang kabur tina ancaman siksa neraka moal bisa kaluar Pak tina neraka mah. Tong di akhirat dina neraka di alam dunia wae nya Pak aya jalmi anu bisa nandangan azab Allah di dunia. Pana saur Allah sabagian siksa teh bisa jadi diheulakeun sapalihna di alam dunia Pak memeh siksa anu berat di akhirat. Surat As-Sajdah 12 wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar, jeung kami bakal nibankeun sabagian azab kami ayeuna di dunia dunal adabil akbar samemeh siksa kaula anu leuwih berat jaga di akhirat dina neraka. Naon cenah siksa Allah di alam dunia teh Pak? Misalnya lewat bencana-bencana alam, musibah-musibah, sebagian ulama menjelaskan itu bisa jadi ada bagi sebagian manusia. Bencana alam kayaning, longsor, banjir, gunung bitu, tsunami, gempa bumi, kebakaran nya Pak. Sok Bapak Ibu aya jalmi Pak anu bisa nahan bencana ketika terjadi yang hareupan bencana ketika terjadi paling banter Pak di alam dunia ayeuna jelema lamun hayang salamet lumpatnya Pak menghindari bencana itu. Teu bisa panahan bencana aya banjir bandang ku jelema ditahan supaya teu tulus banjirna balik deui China enak kitu teu Pak. Gunung rek bitu Pak ku jelema teh disuntikan supaya ulah bitunya Pak dipepene supaya ulah nggak beleduk teu bisa Pak. Ahli vulkanologi sekalipun dia tahu sabaraha hiji gunung-gunung nu aya di alam dunia ieu nu aktif sabaraha pasif sabaraha nu potensi bitu sabaraha hiji anu moal bitu sabaraha hiji nalika aya gunung bitu Pak ahlinya sekalipun moal bisa ngeureunkeun gunung sina ulah bitu moal Pak. Paling banter jelema Bapak Ibunya menghindari bencana lain yang hareupan bencana menghindar lamun hayang salamet jauhan ta bencana teh dihindari Pak tapi bisa ditahan aya tsunami nya Pak ditahannya maka benteng gitu nya anger Pak geus ngabeledug cai mah moal bisa katahan tuh kamari di Amerikanya Bu kahuruan Amerika disebut negara adidaya paling kawasan apa ku Allah mah ditiupan ya ku angin dah ruhai seuneu teh dileuweung nepi ka ngaremet ka kota-kota beak kota Los Angeles cek bisa dipareuman teh seuneu Pak teu bisaeun Pak teu bisaeun lamun seuneuna leutik mah nya Pak ya seuneu ngagedur siga kitu rek disimbeuh make naon Pak kapal diapungkeun sabaraha hijinya disiram di luhur teu pareum-pareum eta teh di dunia Pak seuneu di dunia pan orang menyebutkan cenah Los Angeles Amerika siga neraka eta teh di dunianya Pak eueuh nu bisa mareuman paling hayang salamet lumpat ngajauhan di dunia bisa kitu di akhirat Pak bisa lumpat tina neraka moal kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha setiap aya jelema anu hayang kaluar tina neraka ku Allah balik deui ka ditu sare ka mana itu moal bisa ta eta Bapak Ibunya pami urang dipiwarang sieun ku kalimat takwa teh kitu aslina mah Allah teh Pak mikanyah mikasi mikadeudeuh ka urang teh ngan eta aya jelema-jelema nu teu beunang dipika ya geus diarahkeun jalan kahirupanana geus dibere tuntunan anger we eta jelema teh nya Pak betah dina maksiat eta nu teu beunang dipikanya teh siga budaknya Pak Bu geus diarahkeun ku kolot diwarah diatik dididik eta budak teh anger we nya beungal we nya Pak pan sok aya bahasa nepi ka geus jadi bandar narkobanya jadi anggota geng motor akhirna kudu diamankeun ku polisi cek urang teh dasar budak teh teu beunang dipikanya
disakolahkeun ka pasantren supaya ngarti kana agama, cicing di lingkungan anu matak betahnya dina taat ka Allah. Der hayang kaluar ti sakola hayang bebas nyambung diatur bab salat berjamaah, bung diatur bab pakaian, nepi ka akhirna salah gaulnya apa jadi anggota geng motor. Pan ceuk urang dasar budak teh teu beunang dipikanya pan gitu. Tah manusia oge kitunya Pak, aya anu teu beunang dipikanya ku Allah saha jelema-jelema anu diberi kesempatan ku Allah pikeun bertobat, diaping dibimbing ku hidayah tapi teu menyambut hidayah Allah, akhirna kudu menang ancaman siksa neraka. Eta Pak Bu anu urang dipiwarang ku Allah, ittaqullah teh sami tadi sareng surat At-Tahrim ayat kagenep, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei jalmi-jalmi anu ariman, jaga diri anjeun, jaga kulawarga aranjeun tina siksa neraka. Kumaha cara urang ngajaga diri tina ancaman siksa Allah? Ku takwa. Naon takwa teh? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawayah. Lakonan sagala piwarangan Allah, tebihan sagala panyarek. Hadirin hadirat ikhwatu iman, Bapak Ibu jamaah pangaosan rahimakumullah, sakitu anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan janten tadzkirah ka urang sadayana kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Dipungkas robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.